Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله. هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فهل لنا من شفعاء
yakin sintomina oke. Terus teman-teman ada takkan kami aku cebusa wahumka jalma-jalma kafir utamana ahli Mekah waktu harita ada takkan di kitab karena kitab tulis Al-Quran fasolah anu mempelakan kami aku cebusa wahumka kita bayyana bil akhbari mertelakan kami karena kita bila akhbari kalau bilang-bilang cerita di dalam nanti cerita zaman bala cerita zaman ayeuna cerita mulai datang termasuk cerita yang sudah jenayah wa wa'di dalam nanti dipertelakan ayat waktu TPPLI bukit tu ape anu ape aya wa'id di jero teh wa'id teh pangancam ulah kitu ulah kieu bisian kena ala ilmin balian tepan kana ilmu alimin bima pusila bihi datangkeun kitab diterangkan jerona akhbar wa'id waktu kehartian pemakaian itunya dan jelas gila-gila tapi tidak narima karena Quran padahal jelas gila-gila itu benar gila-gila kehartian pemakaian tapi tidak narima hudan bariana jadi pituduh eta kitab teh warahmatan jadi rahmat pikeun kaum anu ariman di kaum yu'minuna pikeun kaum anu ariman kana eta kitab lamun iman mah jadi pituduh lamun iman mah jadi rahmat yang itu iman walaupun ke hati yang terjadi pituduh walaupun kafir terjadi rahmat khusus anu ngalampaatkan Quran mangan sabut kaum anu iman karena Quran pakai jalan ternyata jadi rahmat hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladziina nasuhu min qabli qad ja'at rusulu rabbina bil haqq hal yang guruna ema yang taziruna henteu naruan eta jalma-jalma kafir ulang Mekah illa ta'wilahu kecuali kana ta'wilan eta kitab tegesna akibat mabihi kana pungkasan tina perkara-perkara anu aya kitab anu aya dina kitab lah geus ditungguan kumajuntrungna bae kumajuntrungna bae kumake kepungkasan kumaha akhir cerita sayau maya ta'wilu dina nalika dina poe datang ta'wilu ta'wilan eta kitab geus pungkasan cerita akhir dina eta kitab dina poe kiamat yaqulu ngomong saha alladziina jalma-jalma naswa anu mokokeun ilajeun kana kitab mengkoku samene datang eta ta'wilan tangke dina poe kiamat mah ngaromo eta jalma-jalma anu nalika keur di dunya nah henteu make kana eta kitab henteu iman kana eta kitab ngaromo ke di akhirat mah qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi geus teman-teman datang saharusul rabbina pirang-pirang utusan ti pangeran kami bil haqqi kalawan hak nyata kami lagi itu datang Muhammad teh aya kami ge aya ka kami oge ngajak bener ngajak itu bawa Quran jalan pituduh nya yakin datang aya pahalana min syufa'a pahalana maka
nah aya pikeun kami min syufaati anu nulungan fayasfau sehingga nulungan ya syufa'ala kana itu ayeuna kami kumaha da ieu anu nulungan tah au nuradu fana mala ghairu ladzi kunna mal au nuradu atau nah bisa dibalikeun di kami ya kan dia kena fana mala rek amal kami ghairu ladzi kana lian amal kunna baheula bukti kami dan amal itu iya ayeuna aya teu nulungan ka atawa kitu silah cenah balikeun di cikadunya kami teh rek amal ku amalan lain bareto ingatnya bareto teu iman ayeuna mah rek iman pokona mah rek bertauhid ka Gusti Allah ayeuna mah musyrik bae ayeuna mah moal itu bisa teu kitu tawa ayeuna da Rasul sarua kami ge cenah eta Rasul datang ka kami jika punya tulungan kami teh pan marema teu iman cenah atau geus teu balik ke dia atuh kadunya iman ayeuna mah nya teu bisa teu Gusti Allah teu bisa qala ta'ala qad khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun qad khasiru teman-teman arugikeun di jama-jama kafir anfusahum kana wa kawan jama kafir sababna digawe pagawean kamaksiatan beriman kepada Allah eta ngarugikeun diri sorangan sabab ngajadikeun diri karena kalau sakat oke nah ngageuruskeun lewek tuturupun kana neraka wa dhalla jeung ilang jeung eueuh anu teu jama kafir anu jalma kafir eta yaftaruna jizieuna naon eta minda wasyarik eta nyebutkeun aya kanca aya pangeran salian ti Gusti Allah anu bisa dihukum manehna nangkena eueuh kita ditu teh mana ceutieu nya pan kami teh nyembah ka si anu nyembah kana anu atuh ayeuna eueuh cenah hayang eueuh jangan saeueuh Gusti Allah